bawakan. Hey, Coba sadaya, sadaya arah kenca di mana? Wae masa dicinta seni budaya. Lares kan Khusus nama seni dan budaya Sunda. Yang radio heula mana? ulah sungkan sapromo banjir era. Nah, Di sini. di sini sih. Nah, lupa ayah Naon wae cenah. moga-moga kurang memanfaatkan. Amin. Kongres Ngawangkong beres-beres. Kongres hitung-hitung kubar stres bener. Kongres macam rumah tiga podcast. Kongres Ngawangkong beres-beres. Ayo deui. Kongres ngawangkong beres-beres. Alah. Kongres hitung-hitung kubar stres. Kongres Pajar rumah tiga podcast. Asik ada. Kongres ngawangkong beberes. Kongres ngawangkong teu beres-beres. Itu alah. Makaning heeh wayah kieu teh sok. Kumaha? Resep na ngawangkong teh wajinya. Kumaha? Sajabana ti urang ngalatih kaparigelan. Wah, kaparigelan. Kaparigelan dina ngobrol. Kembalikan dina ya gitu. Dina ngawangkong. Dina ngawangkong. Bener. Kaduana bisa nambah wawasan. Nambah wawasan. Jeung aya di nu katilu. Naon tah? Bisa jadi hiburan. Tuh. Jadi pang beberah mana panglipur kana kalbu. Gitu. Khususnya kaparawan di sadaya anu nuju manco, nuju nonton karena ieu program anu di anu diayakeun di Panggilan kana. Naon nami programna? Program teh nyata Kongres. Wangkong Beres. aturan para wargi sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng mesin goreng sareng Hermawan di saranganku Sim kuring Papa Handsome. aya deui wae Robah wae. si eta mah Robah terus. robah wae jadi Iya. naon teh disebutna teh lanca linci Lancar linci. Udar kana Kamu terjadi. itu wae teh Mancala Putra. Mancala Putra Biasa janten naon wae. nah para wargi sadaya kalusan dina dangat ayeuna teh salasna mah masih kena nyambung sareng Ya, episode acana perkawis. Naon kan? masih kene ngobrolkeun perkara wayang. Oh, perkawis wayang ya. Nah, Utami nama dina utami nama dina pembuatanana pangintennya. nya dina cara nyieunna. cara ngadamel mohon. Damel wayang teh kumaha. Nah, sim kuring disarangan ku Kang Gilang tadi oke Papa Handsome sebenarnya disebut bae lah. Rek Papa Handsome rek Gilang teh kumaha. Lo bebas Bebas. kumaha maneh naon kudu boga. Bebas. Tapi kalau macam cara gitu Apa dan UMKM? Usaha maneh kumaha maneh teh. tah masih kene disarangan ku Kang Nanda. Kang Risnandar Kang Sodar. Risnandar Sodar. Nah, itu nanti Kang namanya Sanding Kusuma. Sanding Kusuma. Nah, Sanding Kusuma. Di Padepokan Sanding Kusuma. Iya. Sanggar. Sanggar. Ya sama UMKM nya. Sami UMKM ya oke. Oh masih kena UMKM. Masih. Ya. UMKM. Sama nih. Bener. Ya guys. Ya tim paguyuban tadi teh tetangga mah Sanding Kusuma. Sanding Kusuma Ria kan kepengurusan. Abdi mah di Pas Padepokan naon bae. Ringkang Bumi. Oh, Ringkang Bumiwa. Sudah teh pisau kalima. Apa mieu? Sok ka mana karep. Alah. Pak gitu ya ari ngawangkong teh jadi Saya kamana tuh. kardus. Kamana karep lain Kau karepnya. Baiklah. Nah, Waduh. pelanggaran. Pelanggaran. Untung tuh kan halis tuh. Nah, kieu Kang Nandar. Laras Kang Lingga tuh. Da Kang Nandar mah praktisi pengrajin wayangnya. Pengrajin. Jadi anu ngawujudkeun tina tadina tinu bahan
Tinu kai. Tinu kai, aduh kai golondongan benernya teh. Nepi ka tuh jadi wayangna. Ngaliwatan leungeun-leungeun terampil banget. Ya di antarana wayang-wayang anu ayeuna geus sumebar di Jawa Barat, malah meureun aya nu geus ka luar negeri sagala. Ya, udah impor. Diekspor. Sabada imporna ke bawah. Impor ka Subang. Eta dongeng bandar hayam. Kopi sama jangan kemari. Masih kena ieu virusna. Saya Jadi damage teh. Ya bener alus. Dampaknya kuat, alus bener. Jadi deng-dengeun. Jadi gantung dengeun. Nah ieu mah euy deui kanu perkara wayang, dinu bahan bentuk duwi ka kanu ngawujud jadi wayang golek teh. Lamun dihitung-hitung rata-rata we yang sabaraha lami tah tina bahan kanu ngawujud jadi hiji wayang golek. Upami dia etang-etang mah teu ka etangnya. Beda-beda meureun. Beda-beda pasti. Kayak hiji benten-benten bentuk, benten sagala rupi eta tangtos kanggo waktos oge moal aya anu biasa ditangtoskeun kedah anu kecuali panginten namun abdi misalkan tos gaduh takeran panginten. Ya insyaallah lah saminggu oge tiasa rengse. Insyaallah biasa. Ya. Tai nu sesama panginten tinu bahan oge teu sembarangan manggilangnya bahan dasarna gitu nya bahan dasar kayuna teh seueur eta oge anu sembarang pangintennya tapi aya abdi mah tetep diajarkeun kudu jadi sepuh teh panginten nar nyeun wayang mah geus make kai ieu ulah make lain-lain naon teh pak kai teh nyata albasia lamun bahasa Indonesia nama teh sengon sengon teh kieu karena bintang tamu lu bisa anak jadi hacker serius kai sengon ke kiri itu jadi coba potong kayu padahal tadi nama kuuin rek dipengkolkeun kana sengon garing sengon baseuh sengon tapi ada ieu kan soalnya ngajak sasaran kita kudu disepertikeun jadi kasau lajeng tanya deui ulangnya tanya deui kitu deui rame mel baru nonton besok terbang mel baru nonton awet-awet teh serina ngawur dikitukeun deui jadi bahan teh kan alus sama tina kai sengon albasia teh sengon wah alus sekarang lucu kan sapis jadi halus kai sengon lanjut biasa wae ku kai lame eta teh upami bahasa Indonesia na pule nya pule jauh atuh lamun sengon deuk pule jauh nah mending masakeun teh jadi kai pule teh mun anu bahasa di urangna nu bahasa lame anggar bahasa urang teh nyaho tapi memang ieu sangnya teh sok seueur ieu wayang-wayang kapungkur tapi tinu kai sanes berarti kai sembarangan nya maksudna panginten baheula mah meureunnan sesepuh urang teh neangan kai anu bener-bener bakal kuat keur kapi engkeun teh meureunnan berlomba-lomba lah cek asna jadi rek kaina naon oge nepi ka dijieun naon kai raya panginten nam kai anda dengan hiji sama Kayaknya pasongkan ya, Pak. Kan bukan nilai. Pasongkan. Kan ini jadi ketua kam. Kan bukan nilai. Itu dah, makanya aya kai acret kai mahoni tapi ka kai nana oge dipidamel ku sepuh-sepuh kapungkur mah dugikeun ka ningali bangkarakna ternyata geuning nu pang HD namanya eta kai albasia sengon ke kiri teh nya sengon ke kiri sengon ke kanan teh
Alhamdulillah nu tahun 40-an oge aya keneh Bangkarak. Oh, Wayang 40. teh. Sugan keuna kurinyuh dah henteu. Tah eta tilu kaina we. Tak aya nu keuna kurinyuh mah cek paripaosna namanya 5 tahun oge. Sok aya koropos nyata tinu kai lame. Sareng tinu kai nu sajana mah nyata kararia. Paling kiat nyata Albasia. Nu penting Albasia mah tara kacayana. Puluhan tahun atunya. Tiasa puluhan tahun, ratusan tahun ge aya. Wah, luar biasa. Soalna buktosna palinten Abah Supatma anu di Cibiru teh ngadamel wayang di tahun sabaraha ngan ayeuna tina waktos penjelasanana eta teh entos hampir 250 tahun nyata ti abad 18 pami telepat. Aya di mana? Di Museum Hongaria. Oh, Hongaria. Jauhnya lebih ke Hongaria. Alhamdulillah gitu nya. Coba. Eta teh terang gitu teh. Langsung deh eta teh bulena ti ditu anu ngurus museum di Hongaria. Nyerahkeun wayang sapalih ka bapak sareng foto-foto na kapungkur teh. Ka almarhum bapak. Cenah bahasa Inggris teh. Asma cenah. Abi kira hartos. Cik teh. Oh iya. Dan penting mah eta maksudna mah bahasa Inggris. Itu jelasin Bener. Tahu maksudna mah langsung menyerahkeun. Oh iya cenah yesnya cek kalau tidak aya penerjemahan. Yes. Ka kalau resan ke teh di antara teh dijajab teh ku Patantan Sugandi. Dosen ka 10 muhun. Eta teh nya alhamdulillah kitu nya Bapak ge bersyukur panginten geuning cenah karya urang teh nya orang Sunda teh. Geus aya di ditu teh panggeulana gini gitu. Iya. Syukurlah. Nah, ya balik deui kana bahan tadinya kan aya anu Albasia, anu Lame, Mahoni, sengon. Albasia sengon teh. Mahoni, randunya jeung sagala rame. Tah anu dianggo ku Mang Nandar ayeuna Albasia. Sengon teh. Lain jati, lain randu Albasia. Allah. Alah. Tilu hiji nol. Ya, bae. tilu hiji nol. Terus kita teh kan tadi rupa-rupa wayang beda-beda lila ngagaweanana. Bisa aya nu sakedeung, bisa aya nu lila. Nu pang sakedeungna nu pernah didamelkeun. Paling upami anu paling sakedeungna mah panginten model penakawanan, wayang-wayang golek gitu nya komo deui bubutaan mah janten teu aya sandangan anak gitu tahnya bebas gitunya bebas bade ku maka parigelan urang ekspresi kana urang keur goreng patut kumaha ya nah ieu teh berarti sebab urang keur ngabahas wayang goleknya tina mitik nyieuna berarti tina mitik bahan tapi jadina meureun para wargi ge paryogi uninga eta jenis-jenis atau tipe-tipe wayang teh aya naon wae membagi badatna gitu. Maksudna jadi aya jadi ke aya siga tadi kan wayang buta jeung wayang satria beda tah bentukanana. Tah eta teh aya jenis wayang naon wae gitu. Anu sok dipintonkeun ku dalang teh aya penggawaan gitu. Satriaan, lemesan, terus teh beureman. Model rahwana beureman. Ait cenah. Iya. Au. Nah, panginten langkung kuninga. Katanya sadayana oge gitu. Upami lemesan panginten Arjuna nu karitu sadayana seueur aya beureman Indrajit, Rahwana. Tapi si Cepot mah teu asup nya. Beureum Cepot si eta mah beureum ge beureum ka era teh. Tapi benar iya rada penasaran nah si Cepot beureum gitu. Padahal lain beureuman lain Wanda Raja gitu. Tapi beureum gitu. Teu asup kana beureman. Teu asup kana beureman. Nah. Panginten eta mah gambaranana keur orang kampung osok ngabarojeg siga kieu panginten kalabatna. Kan kadang-kadang jelema nu sok loba ngabodor geus ka era panginten. Jadi ngalamangeunna ku warna ge beureum. Tapi da kapungkur pisan sanes beureum. Nya eta kayas.
Si cepot. Si cepot teh Cepot ping. teh ping kayak ya. Nah, aya contohnya hoyong ninggal. Oh yo. Oh. Cik, cenah ye kada ye. Iya biasa disebut Wanda Cibiruan jadi cepotna. Nuhun. Si biru tapi baheula. Cing Kang. Ieu mah karya almarhum Bapak. Cepot Oh. Wanda Cibiru karya almarhum Mang Duye. Ieu mah gitu. Cing Kang cing paen ke Kan kan lebih Ciga. Lebih dikit kapungkur Si ge. komo Warnana memang teu beureuh. Teu beureuh pisan. ping. 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 Si Cici kayak bari ngomong tuh bari. Alah para wargi Ah, beres. para viewers Ah. dan subscribers Dino Panggilan Cina. Oh, itu boy. Jeung Jepang sareng simkuring pun sastra Cina. Lain tuh nyangka gini kan. Bisa juga. Jadi dia mah Buah-buah teh dalang. dalang abdi ge Dalang dalang terus. Oh, Aya poin, aya poin. ya beres lah hiji lah. Beres. Tilu hiji-hiji. Itu pira dalang buruan. Eta teh bodohan zaman Irak. Sulit. Banyak Jelasin lah. Kali kumaha teh si cepet teh pangna warna pink. An ari nu ayeuna mah lolobana teh beureum we kitu nya buraha. Sarua eujeul warna beungeut rahwana beureum teh. Ya jeung banget akang lamun ke era gitu. Lain, amun keur Junda. Justru ku kreasi ayeuna mah si Cepot teh sanes beureum, sanes kaya tapi kadang-kadang ku kreasi teh jadi oren. Rada simu oren. Gitu. Juga di Jakarta Kak. Oh, Nya jalan mah gitu. Bener. Gitu. Eta mah kreasinya. Jadi pang bebenjo kaasupna pangintennya pernah kawan mah keur dinu gelaran wayang teh pang bebenjo. Pang babebrah pang rarame gitu. Nu ngaramekeun Urang suasana teh nya. kan kadang-kadang modal penonton penginten hayang lalajo teh urang mah lalakuan nawe. Jadi enggak. Kadang-kadang sok suntuk itu cuman bodor-bodor acan di selapan Supaya teu jenuh nu lalajo. Ya gitu nya bener. eta mah panginten padalang nu ngeuning. Beda tinu ieu ngeukeun jiga Dan teh gitu Kang Lingga teh ieu teh salah sahiji paninggalan karuhun ditinggal karo sesepuh. Mohon panginten paninggalan teh kieu si Cepotna teh tos ngajalmi. nya bedaan. Jeung da ngadamel wayang teh panginten da dinu kai ge kedah garing heura model abdi mah pan kai teu acan retak mah teu acan dipidamel. Maksudna retak kumaha pan Sinah rengat we. lamun rengat Oh, kudu garing gitu. Justru kudu rengat daripada enak rengat di panggung atau rengat tos di peser batu. Bener. Eta seueur Kang Sisnu kitu. Kang, wayang saya rengat misalkan. Lalu saya wayang abdi cenah rengat. Saya Opat hiji opat dua hiji. Gara-gara ieu lagu Persib tadi. Ya aja Persib juara. Itu panginten. Oh jadi Kedah rengat heula mah. si kaina teh kudu rengat heula. Abdi mah Khusus kai Albasiah mah. leres da eta teh upami nuju dipoe ku urang dipoyankeun nya agilangnya pagilang eta teh karaos atuh ngebletakna teh Berarti eta si kai teh peletak cenah balik teh kana dada teh Ratu. eta si kai rusak nih sakitnya tuh di sini. Ya. Eta ngitung poin geus jauh teuing kan. Ini award selapisan kan. Dibeakeun pisan bener. Nah, ieu teh Wanda, berarti Wanda Cibiruan punakawan Wanda Cibiruan Cepot gitu nya. Tah ari punggawaanna teh satriaanana Ci. Aya teh contohna teh. Aya Cik. nyandak ieu ge Gatot Kaca. Oh, iya atuh bener. Oh, atuh tinggal di kumisna ge atuh Gatot Kaca. Oh, atuh. Wangiwa. Alah, Ci Gatot Kaca. Ah, iya kuku iya gitu macam kuku iya. Oh, Gatot Kaca iso antar aja.
Oh, cici ibu. Cikan. Dia enggak terkejang lucu. Lucu ada. Mau menang poin, menang poin. Aduh. Voice. Pot. Eta gue bisa tempat aya suara aya kumaha pot. ada nyandingnya. Tapi lempang nama hese gua. Lempangnya si cepot. Cici kemudnya bener dalam pasti bisa ngejalan Gatot Kaca. Amun ieu mah kaasupna Wanda klasikan. Mana Hamida. Klasikan tapi Karakter ayeuna-keun. karakterna Biasa disebutkan karakter barong gitu. Gatot Kaca barong biasa. Nah, tapi aya geuningannya model khusus kiduan gitu nya. Giri harjaan kadang-kadang sok bodas geuningan ieu teh. Oh, asa aya. Araina teh kan ieu mah hejo gitu nya. Eta mah purna eta mah. Oh, purna. Gitu. Upami klasikan mah tetep ti warna hejo atau napi biru. Oh, upami nu kreasi ayeuna mah bodas. Purnanya semu krem. Semu bodas. warna sulit lah. Warna kulit. Cing atuh. Lempangkeun. Nah, Gimana dong Jawa? Sinjang kieu sajatini ngoyang. Ay, tau buat. Nyaan dalan. Sabila ieu teh gawe 10 tahun karek apa dalan. Nah, eta poinnya langsung tilu nu bieu. Halus kena geuning. Abi kasus Alah eta bener. Nyaan. pakai itu Gagahnya emang gagahnya. Wah, tobot. Tuh. Penyuci Bandung Impong. Jeung si Gatot Kaca mah jigana tokoh wayang anu bersih tina dosa nya. Tobat wae. Tobat. Dah ieu. Lebat eta. seueur ieu teh raraina teh sanes hiji wae ieu panginten aya anu nyaeta Wanda Panganten disebatna panginten kanu sok uningan kana sejarah mah disebatna teh si Bujang. Gatot Kaca Cibiruan mah. Nah cenah bet kana pisan si Bujang teh kakapungkurna geuningan tuh. Malahan mah aya salah sahiji jami duka ayeuna masih kena aya duka jumeneng kana tante. Jadi lamun si Gatot Kaca eta eleh manehna adat-adatan. Oh, teu narima. Ridho. Tidak ridho saking ku ieuna militer. Mau cenah kalau Gatot Kaca eleh. Sejarah. Aya sejarah namanya elehna teh ku karena bener ku polisi. Ari karena teh kan bahasa Inggris teh because Adipati Bikos poin 2 Adipati Bikos Jadi hubungan ya mah karena Bikos Adipati Bikos gitu mah ngaran Adipati Karna. Wah hayang-hayangna menang poin. Kamaksakeun di bahasa Inggris. Opat. Aduh. Ngaran obat. Aduh. Tak gitu. Jadi mautnya jeung sejarah mah ya di Medan Perang. Kan Barata Yuda teh kan ya. Ku Adipati Bikos eta nya. Senjatana teh naon nya konta. Oh, eta ilmu udah. Lisensi obeng kada. Tapi jika nama ku zaman aya nama teh obeng sebenarnya konta. Obeng tes pen. Pas benar anak gua garbata waduh. Gitu. Jadi menang poin hiji 5 4. Dapongan Gatot Kaca mah kan non Naon? kulit besi tulang badan. Tapi ku obeng mah jago. Pangkal nama tuh itu tadi tes pen. Jadi pakai nama kasut terus. Sebenarnya nama pilot. Kata pena kasut. erane wae. Suku tot. Apa ya nama? Nah, ya. Aduh. Mantap lah. Eta teh nu nembe teh nya wayang teh kadang-kadang tos janten sapertos jiga kitu. Sok aya nu kasus hangat. Oh, di panggung teh. Untuk di panggung oge panggungnya geus dicakap bumi Tuhan. Kurang sok aya servis wayang. Ieu rengat pangnyerviskeun. Ari anu chatna daradas mah panginten nya sok diadukeun, sok dipaerin sok kumaha panginten. Eta mah tos biasa
Tapi karunya mah upami wayangna barulah kadang-kadang gitu. Nah, jadi orang tuh kudu pilihan we bahan oge. Berarti lamun aya kasus wayang geus jadi terus aya nu rengat berarti eta teh pas dipigawena Keur baseuh keneh. can bener-bener garing. Can garing, acan rengat, rengat. Nya, acan garing jeung can rengat. Tapi upami eta mah urang heuk meunang bahan entos garing tapi terengat teh naon. Tanggung sae. Ngan lamun urang meunang bahan rada baseuh, wayahna garing wae lah. Tah eta nu teu bisa nangtoskeun waktos keur barang damel wayang teh. Benar. Eta teh Tah ieu mah anu panggancangna anu pernah didamel. Ya panginten Sabaraha hari? panginten buta-buta anu hari itu Nya ada sabaraha? rancangan. Ya 30 ge insyaallah. Nya nu pernah we ieu Mohon. nya nu pernah. Jadi kieu salaresna aing ngadamel mah Serius mas serius. sehari oge biasa misalkan ngadamel buta ya. 3 buta biasa sehari 3 abi teh tos sareng pandangan sareng awak. Asa pira kumaha chat. Tah ngantosan deui chat panginten sadinten kenahna 2 dinten da ieu mah da hoyong dibuburu. Bos kan apa itu Wah, sejarah tidak aya muka hias ieu. Hias ieu. Sok laku sih. Saha nonton tangga ganti gitu. Teken ya mah teh. ya. Acukna sadinten jadi 3 dinten hari abi mah sok sanaos eta proses 3 dinten tiasa beres abi sok nyares kieu Pak atau Kang atau Jang atau naon panginten 2 hari deui candak atau lebih sehari deui margi naon kan urang teh kahiji ade mengecewakeun konsumen oge kumaha mun lalecet eta cet basir keneh gitu jadi mun teh mah sok sanaos beres 3 poe janjikeun mah 5 poe we mun anjeunna ngarurusuh terus nya panginten abi moal ngiring tanggung jawab gitu sagala rupiah aya sesuai ya Lanjutan kitanya para lagi khususnya kapalan dalam panginten anu pesan wayang. Hargana kahiji teu tiasa dilurusuh. Ulah ngabeberet sok sanajan wayang eta sok sanajan pengrajina boga kamampuan anu ngajadikeun wayang teh bisa nepi ka sapoe ge jadi. Tapi kan lain eta nu diubahna. Jadi kualitas. Jadi loba hal-hal anu jadi bahan pertimbangan. Betul. Pangna kunaon nyieun wayang teh lila. Ya, Tapi kieu nanda baheula mah cenah ceu kolot-kolot baheula nya. Kan teuing kolot eta teuing praktisi padalangan atau lain jika nama lain banyak kan penikmat unggul sok aya nu nyebutkeun kieu cenah nyieun wayang mah teu sagawaya. Komo wayang Semar. Kadang ketika kudu di puasa kudu naon. Tah eta teh leres teu Kang kumaha? berarti eta bisnis gitu. Cici ada seru bisnis. Bisnis juga namanya teman. Bisnis. Ya, jadi atuh laras oge aya laresna teh. Margi laresna kieu. Jadi anu jantan pengrajin oge pangintennya kedah aya husuna teh pami urang kedah ditawaju. Panginten tawaju teh eta teh ibaratkeun teh nyalametkeun diri urang oge jeung urang ngawinkeun jeung pagawean urang. Panginten barang naon sok dicook ku urang nya eta pesorawut nu sararekeut kana ditu. Karena mun urang henteu kendali mah eta bisa dicacageun ka naon wae panginten. Nya, beres teh. Tapi lamun urangna salamet urangna ieu kitu nya heug urang teh dikawinkeun da eta geus jadi keur pagawean urang meureun dipake teh kanu manfaat meureun kitu kan nya. Abi mah alingga peso abdi bedog nu ka itu karage di damel nya ulah sembarangan eta ge mun ka barudak kadang-kadang sok anu cokot kieu make naon eta teh cing teh kade gitu da kolot oge teu payun kitu mun dipake kanu naon we teh kolot teh ambek letak engke kitu ya bege ambek kadang-kadang abi mah makan sorangan masalah ge sama kerungsi boga duit kayaknya boga duit kedua jojo nu nalaki kok mau mesen wayang merasa mere DP lain maka dia maksudnya mah meuleuh sebenarnya DP aduh nah itu besok baper salah kongsi
eta gitu enggak jadi ulah sembarangan gitunya. mata aya ngaruat cenah. Bener-bener teh ngaruat. Nya pan ai nu ngadalang makanya ai dalang mah nya suka ngaruat lembur gitu ge. Nya eta oge termasuk abdi ngaruat diri abdi nyalira oge. Disebutkeun tawajud teh panginten. Ta urang aya puasana nya aya eta hal nu ti sepuh tos ditujukeun diajarkeun kitu nya sagala rupina namana kayak hiji meureunna da sadayana ge aya barang damel mah tong sembarangan. Sanes tinu wayang unggul. Nya. Sadayana oge pan urang teh kudu apik, kudu tarapti ritual teh panginten nya. Ulah sagawaya aya urang yang salamet mah. Benar. Kitu we dimimitan ku bismillah. Atau sareng saya panginten Alhamdulillah. Leres nya. Bener. Dek naon wae ge urang teh kan kudu ngadoa. Nya. Hal dek dek barang damel. Dek ngajuk ke kan. Itu tarawih. Tarapti. Oh, bismillah teh ya Allah pacokok gitu. Muter-muter dari dulu. Cicing anawi. Hah, siapa? Jadi aya mah ka hati wajib paingan nya meureun omongan kolot baheula teh nyebutkeun nyieun wayang mah kudu puasa heula, kudu naon heula teh. Meureun hartina kudu fokus teh tadi ka hiji kudu fokus, konsentrasi ulah kaganggu. Enak kieu kan manglingganya tinu puasa kan gede manfaatna. Cek sarema anu gede emosi bisa turun emosi na nya terus teh ieu na teh isina teh pan kitu maknana teh eta jadi mun teh mah urang teh keur teu sadar ngadak-ngadak rada sadar saeutik kita jadi kumaha nya ngenetralkeun eta puasa teh benar kitu meureun asupna teh tujuanna teh jadi si inspirasi urang otak urang teh jernih teh geunah berpikir teh jadi barang gawe hasilna teh hade gitu bakal hade da urang geus meunang katenangan jiwa tawajud ketenangan jiwa kayak judul lagu lamun aya judulna ketenangan jiwa tawajud penginten daerah rokok mah yang deui. Mana? Aja bae wae. Sarua rokok mah tong hariwan. Seueur. Aya bungkus mah. Hade wae geus sukeun kode bisa. Beda murid Mang Didin. Oh, Mang Didin bisa namanya kan cek kopi. Ji Samsu. Mang Didin aturan Mang Didin. Batur mah cek 1 2 3 cuma cek 2 3 4. Iki nama eueuh. Dari bahasa cenah rampak sekar. Rampak sekar. Padahal mah sekarang kok. Nah, jadi tadi disebutkan naon teh rupa-rupa karakter wayang teh nya aya pembawaan satriaan aya lemesan lemesan teh meureun satria tapi anu lungguh aya beureumang punakawan aya punakawan wayang goler kadang-kadang lamun ku urang ditapakuran geuningan dinu carita wayang teh da kaalaman di alam dunia dinu kenyataan itu nya model panginten mun dinu wayang menu jahat teh nya rahwana naon hoak jelema ge loba iya quiet nah dinu kan wayang teh geuning aya bagian-bagianna aya sirahna nya aya leungeun ge malah dibagi dua deui nya dina aya sisi kuanna eta beda deui kan jadi sirah leungeun kencak katuhu jadi opat tah jeung sirah genep awak 7 nya sogor teh sukuna gitu nya sampuri 8 tuding kenca 8 tuding teh naon tuding teh dina leungeun oh anu panjangna dikasupin ternyata dirinya ditinggal ti para wali direka para pujangga warisan karuhun urang eta teh salapan panon wali jadi salapan ka 10 aya geuningan jero berarti lamun disebutkeun wayang haram geus ka mana karep padahal wayang teh jelas-jelas eta nyelokakeun keagungan tapi aya bener naon Islam anu nyebutkeun wayang haram bener wayang mah haram mangga we tuang ku sia lain haram tuang ku sia haram ya anu beuki mah pek banget berarti salah sahiji filosofi wayang filosofi wayang teh salah sahijina
aya salapan bagian. Salapan bagian. Salapan bagian dina awak wayang goreng teh. Sirah, awak, leungeun, enca, katuhu, jeung kasampurit salapan. Meureun tah aya nu disebut sampurit atau sogol teh nya. Aya oge nu disebut tuding nya. Tuding. Eta meureun eta aya ngandung makna tertentu atawa henteu? Atawa ngan pena disebut mah kitu hungkul tiba. Tuding. Lain silik tuding. Boh tuding, boh sogol. Atau eta mengandung manfaat. Manfaat keur dalang bisa dicekel. Bisa dicekel, bisa dipancet. Pada keur maenkeun ngahirupkeunana meureun. Ya tuding meureun keur leungeun, sogol keur dina ngadieukeun dina gebok. keur dicepeng ku dalang. Ya, eta makna jeung manfaat. Kan ge gaduh sogolnya. Ya. Ketawa ditancapkeun lain kana gebok. Kanu kusen. Buat tegepeng. Tah, jadi nama kedah ngigir ya. Bengkok lah. Dirasa ku Mang Nandar panghese-hesena nyieun wayang karakterna tokohna. Jadi kieu sadayana oge teu tiasa disebat gampang, teu tiasa disebat hese. Kusabab kahiji nama proses panginten jeung kaduana kieu. Komo abi mah teu tiasa ngidelkeun wayang, tapi insyaallah bakal tiasa ngagenah-genah wayang. Teu tiasa nyarios bahasa wayang, teu tiasa ieu kan abi sok ngemut-ngemut. Cing teh urang nyin Gatotkaca. Abi teh kudu jadi Gatotkaca nya maksudna jadi mempelajari. Aya Gatotkaca teh karakterna kumaha berarti beungeut kudu semu kumaha. Tinu biwira oge ngarah genah panginten di ajak omongna ku dalang teh. Kadang-kadang kan wayang teh sae tapi sesah diajak nyarios ku dalang teh. Sok seueur eta dalang. Sok nyarios gitu Ya, jadi sae cenah ngomong teh cenah wayang teh kumaha cenah mawa pige nya. Kadang dalang teh jol tibu bergeg we. Asy-asy harese gitu. Nya, kadang-kadang aya nu gampang ngomongna teh wayang. Tah urang ge sarua milu ngajiwaan. Gitu milu nganyawaan. Jadi dina ngabentuk lagi urang ge kudu tarapti, kudu luyu jeung karakterna. Leres. Gitu cenah. Jadi eueuh anu disebut nyieun wayang nu panghesena nu mana eueuh. Nu disebut pangbabarina eueuh danger berproses nama. Jadi nu hese mah nagih. Nagih bayar. DPW bungkul. Lain pemayar ngalunasan hese ta eta nu hese mah lain beuna. Anagihna Apa? Ngiridit. 100 sila cenah ieu. Kewe 200 sila. Wayang sewa kenjeng panci. Dikiridit. Tapi aya dalam gitu. Dalam kata lu gitu. Itu batur eta. Dalang mah balager alhamdulillah. Tarang editnya. Yang paling sok saramaya. Bicara heula. Paling nyanak heula. Nya panginten sebagiannya nya sambil ge. Ya, meureun. Amin kecawi. Aya kitu teh mah da aya wae nya, teu di mana pasti aya wae. Setiap profesi ge. Setiap profesi ge aya wae. Bener. Cuma aman waktu. Aman. Lanjut. Terus sih rada rame bahasannya. Nupang jauhna pernah dikirim ke mana atau dipesan ku urang mana? Nupang jauh. Upami zaman abi mah ayeuna pangintennya dai bapa mah entosnya angkat ke luar negeri oge bapa mah alhamdulillah ka sababaraha negara Hebat. Luar negeri mah tuh berarti leles mah nya. Caleka Malingga Daya menyang. Nagari. Jadi ke luar negeri bapak mah atos diulem kan itu. Atos. Itu ya mah wayang buatan Mang Nandar pernah dikirim gitu. Atau pernah dipesan ku orang mana nu pangjauhna? Panginten ka Australia. Wah, gini. Ku orang Australia atau orang Indonesia nu aya di dieu? Ka Portugal. Ka Portugis. Terus nate ka Amerika. Kantos. Ka London. London. Kade London bahasa nyebut bahaya. Benar British. Ka London, ka Portugal, terus nate ka Spanyol, terus nate ka mana deui? Kamari we ka trial. Diimpor deui wae. Diimpor ka trial. Ka Australia. Jadi eta teh kadang-kadang aya masalah pembeli nama, aya pembeli nu diurang keneh tapi
ku anjeunna diical di ditu tiasa. Aya oge memang nanti orang dia anjeunna di ditu tapi pesenna ka abi. Ku abi dikirim. Kadang-kadang oge aya nu langsung ti luar negeri orang ditu oh kan orang jadi senior lah variasi si Ronaldo gitu. Iya si Ronaldo kita teh souvenir jangan kasih Ronaldinho ulang tahun cenah Berarti orang mana? si Bang Kono enggak saat ulang Ronaldinho kita Apa yang latihan main mana gitu terakhir. tah gitu Coba. tah berarti lamun misalnya ayeuna lompat karena masalah harga ya. Meureun da beda-bedanya beda pengrajin beda deui ngargetkeun hargana. Eta mah naon teh kumaha cek hitung-hitungan ti manajemen dapurna tina ngitung bahan sabaraha cek sabaraha tah ari Mang Nandar pernah ngajual wayang dengan harga tertinggi sabaraha paling oge harga tertinggi mah abdi teh kantos tapi wayang alit ya wayang sareng wayang Bima panginten wayang alit abi kantos ngical eta teh paling tinggi gitu nya kantos ngical 5 juta hiji 5 juta Tugan teh menang 500.000 hijinya mah gitu 5 juta. sagede kumaha itu tadi diigalkeun oh sagede gitu mohon 5 juta kantos terus teh kantos ngical Bima oge sami 8 juta kantos eta mah keur makan sanes ku urang-urang di pasar teh tambah ku orang Cina gitu orang Cina teh diical di orang Amerika dapat nama aing rugi urang mah rugi we atuh asa gede 8 juta. aduh tapi memang eta teh pangaos atau harga anu pernah anu pangmahal anu pernah dijual mohon paling gitu dari masalah harga tertinggi gitu mah jarang-jarang seseueur mah panginten standar eta mah meureun hadiah ti Allah Subhanahu wa taala meureun ya benar seseueur nama harga dhuwur tapi harga standar mah minang harga standar kadang-kadang standar ini standar dua ya masuk poin tadi eleh aja syukurlah ya cuy ya abi genep iya mah benar jadi eta teh kitu mengelingganya upami urang yekeun harga mah salarasna mah poek harga seni mah saur abdi pribadi mah poek naon bet poek jadi kieu nu ngaranna karya mengelingganya jadi anu ngaranna karya mah moal bisa dinilai ku duit saur abdi mah gitu ngan meureun gitu nya dasar jelema jeung jelema meureun gitu nya urang jeung urang meureunna ngagentian keur meuli bajuna ngagentian keur meuli bahanna ngagentian keur urang barang gawe jeung barang daharna meureunna ta eta nu jadi harga teh saur abdi mah gitu matak di dinya sok aya target aya harga oge ngan cek abdi mah da bade nanaon oge salaresna mah akan nilai ku artos salaresna mah komo deui panginten karya bade karya nanaon oge gitu eta teh jadi nu mahalna mah ari cek sim kuring mah justru eta pangabisana kan sabab pangabisa eta teh sangkan bisa jadi mahir itu teh teu gampang prosesna teh panjang gitu nya dimulai diajarna nepikeun ka jago teh kan teh melewati fase-fase aburan dulu gitu nya bari teu kan ieu ngalaman ka nyeri kapeuri eta nu mahalna mah kan kapeuri nu bakal jadi peurah tujuh genep tuh kata dek ngomong naon daripada ngabahas sekolah tah panginten aya eta teh anu langkung deui nu saur manggilan eta cenah nu mahal cek abdi mah nu mahal naon kahiji urang sehat jeung kaduana urang kudu daek urang boga pangabisa boga ilmu boga modal lamun urang teh daek jadi moal eta jadi kemauan di samping kemampuan benar jika rukun Islam ya benar gitu jadi tujuh kita mah itu bukan lebih ka salapan jadi sanajan sagala nyampah oge ari eueuh kahayang jeung kadaek mah ngawujud benar kan
bener tadi anu bisa dihargakan teh baju wayang mana bisa dia aya harga nanya kubu gitu jelas sakumaha benar kaina bahannya catna tah anu teu bisa dinilai kudu ieu mah nyaeta karyana ya gawena teh jadi nya berenang ulah di naha-naha lamun aya karya seniman namun dianggap hargana tidak asup akal gitu. Nah, amun mahal gitu kan. Padahal lain udah kanu hasil gawe nada anu kudu digantian mah lain kudu digantian anu bisa kagantian ku harga mah bahan dari pagawean mah moal bisa dinilai ku poin dong beres. Tujuh. Itu anak pakai waktunya gitu. Bener. Terus meninggalnya segala rupiah oge geunan kitunya nyari abi mah upamita mah kedah nyebatkeun harga mah aya. Target penginten abi mah sok biasanya calan teh di 500.000 kan ukur. Gitu. 500.000 mah meureun wayang-wayang anu ke galeri gitunya. Lain kerambueun meureun jiga nanti ngomongkeun mah pasti nya angguan mah penginten 500 ka luhur sakedik eta mah bisa sakedik ya ieu mah kagokna teh nya sakedik teh sabarang kadang-kadang abi nya sakedik teh 550 kadang-kadang abi sok ngulang nya cenanya karya mahal gitu ya tapi abi sok ngulangan deui eta tah cangkang cau nu ditempelkeun di nu tembok teh buatkeun ka ratusan juta teh naon eta hartina tah bisa mahal gitu nya laras kusap pintas mah kan berenang jadinya kayak proses perjalanan anak kumaha dari gitu punya kacau kayak kapal mau nyawa gitu mau kita cari tempel tapi benernya bisa Allah sireum bisa eta nu mahal mah ku ngondang sireum lah sireum daratan kurang mah bawa cangkang cauna caun tempel kan dina nyiru jadi paling gede seberapa hargana 10.000 dari saparapan panginten cara aturan yang ukuran saya di lucaunya ya benar-benar palingan cepun buru di payungnya saha kang buru bakabul harus bakabul ngawitan diajar ngigeukeun wayang teh bakabul yeuna lingga senamana teh karena yang belajar ngadalah ari ngaranna diajar ngadalah mah cenah aku paribasa kudu ranggaek memeh tandukan memeh tandukan enggak ada alus sedangkan ari nu disebut ari nu disebut ranggaek mah kan nu tanduk ari ieu mah tapi bangbung kan ranggaek bener apa laguna bangbung ranggaek ari ieu mah kudu geus ranggaek memeh tandukan jadi hartina samemeh samemeh ngajadi dalang teh merenang butuh modal anu teh saeutik artina jadi dalang teh mahal jadi dalang teh tapi meureun ku ayeuna paribasa itu teh ulah jadi hahalang pikeun nonoman anu harayan jadi dalang nya anu cita-cita jadi dalangnya anu nuluykeun kana ketak lengkahna sepuh-sepuh urang padalangan dalang-dalang sepuh dalang-dalang anu senior gitu ulah jadi hahalang ku ayeuna paribasa eta maksud nama meureun supaya diajarna sason-sason nya ulah eureun di tengah jalan tuluykeun nepi ka juneur ulah jadi leutik harapan itu ulah leutik harapan teu sarua kan gitu jadi konten kreator ge san sarua ya cuma tarukan YouTube can monetasi cireng kan geus beak sebarang ribuan dihitung-hitung harus beak sabaraha aduh eta kurang naik kita dukan tapi kan ulah leutik insyaallah yakin jeung percaya urang teh dari urang daek berproses mah insyaallah aya hasil cek paribasa Indonesia mana nih kan hasil mah moal mengkhianati proses poin naik 2 langsung ke salapan gue sangat weh teh benar gitu. Nah, mangana lamun misalnya ngirim ke luar negerinya, eta si wayang teh di pakna
langsung ke orang make wadah kayu atau aku mah terus yang pakai kayu terus teh lebat teh panginten ngarah eta wayang teh cacat kumaha nya kumaha we urang teh aya lamak butut naon we naon eta teh itu atuh aku styrofoam go plastik manehna nu Panehan nu nyempal itu nama percaya tapi ke geus 8 poin ku anu beurnya kunaonnya urang teh kadang-kadang di ieu mah di bekelan cai misting sing apa pokoknya mah enggaknya tong boroning keluar negeri di caket-caket oge ngirim kudu diprioritaskeun masalah pengiriman mah sama bisa cacat barang aman oge da gendingan pangitan aya wae jol cenah potong leungit cenah garansi urang padahal pengamananna mah geus bener soalna kan wayang mah lamun potong teh bisa dibenerkeun ka mande pang-pangna mah di pesawat eueuh tukang beus wah mande wah pangipun gitu alhamdulillah ya salami abi berproses gitunya ada malan wayang alhamdulillah tara aya nu komplain sok sanaos aya nu komplain oge nya aya abi mah legowo teu sawiyo malahan mah panginten wayang can jadi ge sok dipotokeun lah kumaha atuh bade dirobi naonna atanapi ieu kirang naon urang teh eta mah justru jadi masukannya sangkan urang leuwih hade deui ka hareupna ya komplain bisa jadi ulah so aing boga ilmu jadi kumaha aing kitu bisa kitu padahal ya urang teh kumaha kemen teh konung sumen dari produsen mah gitu tapi mangandang pernah ngerjakeun atanapi nampi orderan wayang-wayang souvenir anu biasanya kan wayang souvenir jumlahnya teh loba sok seueur sakali pesen teh gitu pernah ngerjakeun gitu atuh pernah tos sababaraha kali oge gitu kan eta mah nya diselap-selap we ku abi teh da abi ge panginten hoyong ngadamelan wayang-wayang dinas teh panginten nya narasian si bapa gitu nya jeung teu acan apal sadayana oge ayeuna ge rumaos kitu nya kuring teh nyamun anu kitu alhamdulillah souvenir sok aya ieu oge panginten nu enggal teh kanggo ka Bali aya panginten 100 wayang mah euy geuningan souvenir teh geuningan pohara gitu 100 wayang lumayan lah gitu kanggo modal nekat mah kayak hari tadi maksudna wayang dinas teh wayang kumaha gitu wayang nu geus sanon tau kumaha wayang dinas teh yang dinas teh di Arango gitu nya tame apa sadayana ilmu teh da upami disebatkeun seueur berarti salar mah seueur pesanan souvenir daripada wayang dinas mah wayang dinas mah paling dongkap pesanan teh 3 2 5 kadang-kadang 10 kadang-kadang hiji ari souveniran sok ngagabrek 50 memang di dunia nyatana kayak gitu jadi wayang souvenir teh ibaratkeuna wayang honorer gitu yang PNS honorer jeung PNS cuma honorer aing mah 10 eta ibaratna mah kitu tapi kitu nama orang percaya ada pernah ngalaman baru kan kita lain ieu da waktu ieu teh sing pesan-pesan terakhir ti Kang Nenar perkawis acara kongres ieu nya kunaon pesan ke sana jeung saran-sarana sareng harapanana kumaha tah gitu nya kan kanggo channel Manggilang mohon channel Manggilang dinu acara judulna kongres aduh naon tah ngabangkong atau bangkong tapi dong teu nih ngawangkong asal ulah ngabangkong gitu jadi kieu panginten kanggo channel Manggilang utami nama Manggilang masih sehat amin sing enggali kan mana sehat-sehat amin itu dah sing langkung maju panginten acara kongres ieu nya alhamdulillah meureun ngarakeutkeun sadayana seniman masyarakat anu aya di Bandung Timur Cibiru lah genteraan nu caket geura deuleusan ulah dareuda mencinta budaya bangsa di mana asupnya ya iya jauh beda sumpah saling lanjut walu ya budaya ngajomantara kayak kene suka TBS sabung ngending kana raga
manjing sagalana rawuh salalawasna. Ada penyanyi. Itu juga penyanyi ya. Tak panginten gitu. Manggilan sing maju. Amin. Channelna. Manggilan ge hoyong maju mah kantungan roda. Kasus samulu. Pan ada gitu. Panginten ulah hilap we tonton teras. Channel Manggilan. Panggilan channel. Panggilan channel. Kongres. Ngawang beres-beres. Gitu. Harapanana panginten anu mika cinta budaya seni Sunda sadayana, bade nunuman, bade anu tos sepuh-sepuh sadayana nya atuh ulah dugikeun ka kumaha nya urang teh ulah cenah da urang mah lain tukang seni. Urang mah teu bisa seni. Apana kula rajo ge sarua jeung ngalestari. Apresiasinya. Kalajoan we cenah Manggilan terus. Ade itu. Benar. Cocok menang deh gitu. Kayak Bebeakan gitu. Nah, itu jadinya sehat penginten sarana kanggo kongres mah gitu pengintennya da balarageun insyaallah Manggilan sareng lingga sareng sadayana guru-guruna sadayana Mang Aldo. Nah, jadi gitu Kang urang teh di nu aya nama berarti kesimpulanana mah sok Kang jelaskeun. Ya jadi kesimpulan nama para wargi yen wayang golek teh merupakan salah sahiji karya anak bangsa anu perlu kurang dilestarikeun, perlu kurang dikembangkeun. Bener. Terus dina cara ngadukungna sok geura paleser. Nah, atau anu kagungan event-event kanggo souvenir biasa langsung pesan. Sanding Kusuma. Kang Istana Sonar. Di Cibirunya. Di Cibiru daya deui Sanding Kusuma nya. Atanapi upami teh mah ya wes bengkel Mang Duyeh ge pasti anu ningaeun nya almarhum diteraskeun ku putrana gitu. Ajeng di kan. Mangga para wargi sakitu panjenengan anu kapihatur dina dana tayana bubur sapanan sareng sapakan dan cukup memori jemaah punten anu katega ulah hilap share like subscribe Panggilan channel dina acarana Kongres Ngawang beres. Iya, channel lagu teh kongres. kumaha atuh da Iya, gaya aduh Alah. hey dulu sadaya dayana para kanca lainnya asik cinta seni budaya Khusus nama budaya Sunda yang kanjeunna umasulkan sekomok Barijen era era naon anu aya alah bisa buka kurang banyak manfaatna amin kongres beres-beres alah kongres hitung-hitung ubar stres bener kongres apapun mah ke podcast kongres nongkrong ke beres once more kongres nongkrong beres-beres kongres hitung-hitung ubar stres kongres pada tema ke podcast kongres ngawangkong teu beres-beres kongres Kongres Ngawangkong teu beres-beres.